Yang kemejaan warna coklat di mananya? Ya di lemari atuh A, namanya dina lebet termos. Oh nya. Yang tas alit A di mana? Meureun kamari A nyimpen di mana? Tilas ngedutoke. Oh digantungkeun. Yang kacamata A di mana? Oh iya nih. Bade ka mana atuh A teh? Menigura giru anjing-anjing. Bada kacapil yang ngarareskeun KTP. Sarapan heula atuh nya, aya mah dimasak heula. Ah lami sayang masuk ke lemah, pilih kabujang ngantri. Moal lami dah masak nasi lor mah. Cepet nya. Oh, nyesok atuh ari moal lami mah. Ai sosisna ngangge naon yang? Mangga sosis Kenjer original A. Oh, oke sip. Masak nasi lor mah cepet A. Tuh, udah sosis lagi terus matang ya mah. Jangan tiasa langsung diemam. Tuh cepet pan. Ieu mah sarapan loba protein A, cuma dengan modal 11 ribuan. Bangun enak simple deh nya. Bangun teh agak tiasa ngadamel nasi lor mah. Pasti tiasa atuh, da ieu mah gampil ngadamel lagi. Sok gerak mam. Nya tuh badek mam heula. Enak sayang, makasih ya udah dimasakin. Ya sayang, sami-sami. Bangga dah mah, gado istri seperti sayang. Udah mah cantik, baik, pengertian, pintar masak deh. Mana masakan agak enak wae deh. Oh. Dan hanya kalau goreng adat. Asa kok kekaraeun da emak mah. Manggihan lalaki meni ronghod. Meni kurupa-rupa tuh emak mah. Meni ronghod pisan seteh. Mending kena ieu mah ngeunah. Naon eta? Cimori Bites rasa yuzu. Kakaras teh mah aya yogurt rasa yuzu. Yogurt nage ngeunah jeung creamy pisan deh. Nata de kokona oge meni loba teh. Nah eta meni digulung-gulung kitu. Ngahaja mak, pan ieu cara ngadahar yogurt Bites anu bener mah. Pokona mah wajib digulung-gulung kieu mak. Ngaraueuh nata de koko anu nyesa. Hayang ih. Beak. Sia mah. Mak, ari mana atuh make betek papa ngijing lalaki nu ronghod. Ah da duit nama seungit. Bangun teh umi mah keur parawana teresep lalaki jam rosannya. Tuh. Eta we jukut ge. Buruan ge lenang. Buruan ge lenang. Komo deui. Jangot. Jangot. Naon gado barala kitu. Ya teh umi. Umi zaman ana mah ngahaja. Oh ngahaja dengan nanti ka komari nambah hurufnya. Ih amit tuh sakieu teh jadi bodas aing mah. Ih, ngahaja. urang mana tuh teh? Bisa nyebutkeun duit di dinya. Udah. Selancar heula aing nyebutkeun duit tinu kitu mah ayo. Udah bayar pajak malah dikorupsi. Mengkritik lewat lagu malah dibungkam. Udah beli pertamax malah dioplos. Nyoba usaha jualan cilok, yang laris malah jualan agama. Arek modal, cairna saat. Wah! Mah beuki sakoteng. Iya. Aya baju soek anu teh percuma boga salaki ganteng. Lamun tara daek usaha. Ceh Haji keur ngaheureyan Arab. Aduh. Cie. Bejakeun sia ka Haji Mayung. Cie. Comedian is comedian Indonesia, Sundani, from Japan. Kali sahur, Cie. 1, 2, 3. Live here? You are living here? Yes, blue. Blue. Oh, good. Yalla, thank you. Okay, thank you. Yes. Ajen konten. Arek mal. Ang Daud arek ngawinkeun. Mang Ojan nyawak sero. Kana udud osok mentingkeun. Ari budak hayang jajan tara di warung. Mak,
Hari duit lebaran orang tinggal sabaraha deui? Gusti nu agung, eta kana duit menit talepe. Hayang nyaho we atuh. Tinggal sabaraha deui duitna. Nyebutkeun tinggal sabaraha, duit maneh geus beak. Nah, make geus beak deui mah. Dararasaan mah satara dibalanjakeun. Terus eta daang jeung jajan maneh sapopoe di mana tuh? Nah, make duit urang nu dipake, Mak. Pancek mage dipuhapekeun ka emak teh rek diteundeun. Maneh mah kitu, jajan we hantem, ari duit maneh kudu teu. Nyaho kieu mah teu hayang muhapekeun duit ka emak. Sabaraha deui nya? Aya keur ngabaso. Mak, nah sampah teh asa ku tere pisan lobana. Kumaha atuh nya ngaranteun numpuk siga kieu? Ngaras sampah teh terek ngahonyeun siga kieu. Sampah teh kudu dipilah. Sampah organik jeung sampah non organik. Oh, kudu dipilah-pilahnya. Nya heueuh atuh. Kumaha cara misakeunana? Tah, contohna ieu kulit engkol atawa kulit buah mah asupkeunana kana wadah sampah organik. Ngarahangkeunna teh bisa diolah jadi kompos atawa pupuk keur kebon. Tah, lamun plastik jeung kertas mah asupkeunana kana wadah sampah non organik. Ara bisa didaur ulang jeung disetorkeun. Disetorkeun? Heueuh pan ayeuna mah aya program nyeupah alias nyetor sampah make aplikasi Sapawarga. Oh heueuh, program tidis perkim teh nya. Oh eta, linknya ho maneh. Oh heueuh. Mak, ari cara ngurangan food waste kumaha? Ari food waste teu mah carana urang kudu meuli bahan makanan sacukupna. Ari sakirana teu perlu mah ulah sagala ting dibeuli. Komo tapi kata kedaang mah nyaah angke teh malah jadi runtah. Terus bahan sasadahareun teh model kulit buah jeung sayuran sangkan teh jadi food waste diolah deui ku urang. Arah bisa jadi kompos teh. Keren sih mate euy, meni smart pisan. Ya heulah, komo jadi ibu-ibu mah ulah pinter ngatur duit tungkul. Kudu pinter oge ngolahkeun sampah. Sangkan teh numpuk siga kieu. Oh nya mak, berarti urang teh ulah asal micieun bahan makanan anu masih kene bisa dipake. Karena dengan begitu urang bisa jadi lebih hemat sekaligus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan juga sehat. Ya heueuh atuh, nu penting mah urangna bener-bener niat urang-urangan sampah jeung food waste. Lain keur urang wungkul atuh, tapi keur masa depan jeung lingkungan urang keneh. Siap mak. Dimulai ayeuna urang arek memilah sampah jeung urang-urangan food waste bareng emak. Sip. Lingkungan bersih dimulai ti imah urang pilah sampah jeung kurangi food waste ti ayeuna. Oh iya, anu sok usiran kana usaha batur. Kumaha ayeuna? Geus beunghar encan? Oh iya, anu sok nginjem duit tapi pas ditagih sok ngaleungit. Geus ka mana wae nyumputna? Oh iya, anu sok heuleuy ka salaki batur teh. Geus boga naon wae meunang ngoloan. Oh iya, nu sok nanyakeun wae iraha rek kawin. Geus aya yeuh calona. Jadi iraha rek modalan. Oh iya, nu sok nyopirakeun kana usaha batur. Kumaha usahana? Geus nanjuk encan. Oh iya, nu sok ngagogoreng jelema, tapi masih kene sok aya butuh. Terus? Nek tika iraha ngan kitu wae.